Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat jalma anu milaraan ka indung. Diriwayatkeun yen Awam bin Hausyab geus nyaritakeun kieu. Kaula ngalam rarab di hiji kampung anu deukeut ka astana. Dina sab'ada asar aya hiji kuburan anu beulah. Mayitna kaluar nyaeta hiji lalaki anu sirahna seperti hulu himar. Kalau sekarang diumpamakan seperti kuda ya, himar, bukan babi, tapi kuda yang pendek. Terus disada jegor 3 kali, jegruk 3 kali seperti kuda. Geus kitu eta mayit asup deui ka jero kuburan. Kuburanana rapet deui sakedek meter. Ari di deukeutan eta kuburan teh katingal aya nini-nini anu keur ninun tina benang bulu keur nun. Jeung aya deui hiji awewe anu nyarita ka kaula. Saur beja, ari anjeun uninga ka eta nini-nini? Ceuk kaula, naha kumaha kitu eta nini-nini teh? Jawabna eta awewe, kapan eta teh indungna si mayit lalaki teh? Ceuk kaula, kumaha atuh lalakona eta jelema teh tadina ieu di dunya? Jawabna, dupi kaayaan eta jelema teh dina keur hirupna resep minum arak. Dina waktu manehna indi ti imah rek minum arak, indungna nyarita ka manehna, hei anak ingsun, maneh kudu sieun ku benduna Allah, kudu sieun siksana Allah, ulah ngahantem larangan Allah, rek nepi ka iraha maneh resep minum arak teh mabok. Eta jawab anakna teh, tah maneh mah geus disada deui, nyegor kawas himar, malah disuum kata kolotna. Geus nepi kana ajalna eta lalaki teh maot ba'da asar. Tah eta pakuburanana teh dina saban poe ba'da asar kuburanana sok beulah 2. Naudzubillah. Mayitna keluar terus nyegor 3 kali. Geus kitu kuburanana nungkep deui ka manehna. Naudzubillahi min dzalik Gusti. Jadi kisah ieu anu luar biasa, anu saya di alam pelajaran pisan. Ternyata doraka ka indung bapa balukana luar biasa. Ridallah biru walidain anu luar biasa. Ketika hoyong mendakan dina ridona Allah, maka mati asa ka Allah. Tapi hadena ka kulat sama dengan urang teh hadena ka Gusti Allah. Jadi moal bisa sekarang urang hade langsung ke Allah, akan tetapi melupakan siapa yang syariatnya mengadakan kita kalau tidak orang tua kita. Maka sebagus-bagusnya rumah besar, sebesar-besarnya rumah besar, jika tidak ada kuncinya maka tidak akan masuk jika dikunci rumahnya. Maka sebesar-besarnya nafsu kita terhadap dunia,
Jika kita melalaikan atau tidak memperhatikan kebahagiaan orang tua, kebutuhan orang tua, selaku orang tua kita, maka mustahilah kita bisa mendapatkannya. Karena kunci dunia ada di orang tua. Ketika doa orang tua, berdoa dengan sebenar-benarnya kepada seorang anak, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 70 doa wali yang tidak terhijab dan mustajab terkabul doanya, itu tidak ada perbandingannya, tidak akan bisa terkalahkan oleh doa orang tua yang benar-benar tulus dan ikhlas kepada kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berbakti kepada orang tua kita, mumpung masih ada, mumpung masih kita kuasa dan punya harta, bahagiakan orang tua dulu. Walaupun orang tua kita bodoh, walaupun orang tua kita miskin, akan tetapi kita bisa menjadi orang karena ada di belakangnya, yakni doa orang tua. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaatnya dari kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.